Si omen ka mana Pernah hadian motor cenah. Oh. Pan kamari teh si hadian kurang. sugan teh boro di Pangandaran kamari. Kamari teh sakedeg teuing Pangandaran teh Wen. Ari maneh naon eta maksudna? Maksud naon atuh? Maksud update status maneh teh idang maneh nangtang ka urang maneh. Nang tangan gandul sia teh. Atuh ieu mun baca ieu status maneh dina WA ku aing poho kabaca tadi saeutik. Yo. Maneh ngaku-ngaku di status dina WA heueuh cenah tuh di sadar-sadar mah aing teh sadar di tempo-tempo mah memang katempo aing pangkasepna maneh naon eta maksud ngomong pangkasepna kitu salutak. Ji memang heueuh aing nu pangkasep mah rek kumaha kitu. Kasep naon maneh budak leutik gitu. Ya, ti dituna tina sejarahna ukur aing hungkul nu apal anu kasep mah tina buku persejarahan lalaki sajati anu pangkasepna teh. Eueuh deui iwal tinu jangkung leutik hideung saeutik, buukna ka kanan saeutik. Bagus eta teh ngomong teh sia teh. Emang jangkung hideung kitu juga pulpen 1000-an. Aing pangkasepna mah keukeuh geus. Eueuh dina bukuna, aing neneangan aksarana ogenan anu jangkung badag beteungna sagede kieu bari jeung wadah cadukung kok keukeuh nu kasep mah aing di mana-mana ge maneh menang tang ieu mah aing teh genting gelut kita kana kumaha geus sok lah rek naon kumaha atuh ayeuna. Aing mah pokona nu mah teu narima maneh ngomong maneh pangkasepna aing nu kasepna. Urang pangkasepna tadi ge urang yang status eta teh ngaca urang teh. Lah, aing mah sok ayeuna ya. Wah, aing mah bener-bener dodar. Cicing maneh ieu mah harga diri urusan dangukeun aing naon sok ngomong naon geus pukul pangkasepna mah aing di dieu mah nah ngomong naon tuh aing bari na wae misahkeun nah jadi aing nu digelutan ieu teh barudak edan salutaknya ngomong pangkasepna nyaho kasep mah aing heuh nyaho aing nu pangkasepna mah komo